Mak kunaon ngambak ka uing? Kira kamari uing kabur. Mak, gandeng ah. Hei. Kolot diambak na. Mak, cicing ah. Mak uing hayang ulinnya. Ya ulin ka dito siya biasa lagi ngalado ka dito. Ah. Ya tuh mana ngambak wae ah. Yang geus urang ulinnya, Mak. Mak. Nam. Hidung teh kudu bebengos wae. Pararagel kieu. Urang ulin heeh nya, Mak. Nam teh. Kamananya si Iem, kabar si Laurang tepat tepang euy. Kamananya si Iem. Aman. Astagfirullahaladzim. Iem. Kemana wae sih maneh? Urang kamari kabur. Kemana? Nya kabur lah kamana wae kabur mah. Pero kubatur nyerahkeun urang kudu kabur kamana-kamana na. Terus? Aya masalah jeung Mak Oda urang dihajaran ku Mak Oda. Oh, emang maneh kabur ke mana ya? Nya pokona aya deh, urang aya nu ngabegal. Jembolan urang terus aya nu mawa. Kapanggihun ini Oda. Tuh nyaho di mana mah jalan itu dah, lo bareng Bos Awi. Jam, mana daek tadi kawin kurang? Emang mana daek kawin karanda 3 kali? Emang kunaon sih? Oh, nya kan bakene parawan nu gareulis. Urang mah jelema teu gablek. Sarua ya, urangnya jelema teu gablek. Emang mana serius ka urang? Nya lamun 2 rius kumaha? Ayo tuh rekam udah yuk. Nyai. Ayo. Iya mereka marana ya gini duaan. Arek ka Mak Oda. Arek naon? Arek kenalkeun ge calon minantu. Arek kawin jeung tukang beca. Bu Haji mah kos kitu ngahina we ka batur, kieu calon salaki urang Bu Haji. Saharana si Jam. Amat. Ampurannya tadi teh nyawarana kaget. Ayo ngiring binga atuh. Ini Bu Haji. Heeh, mudah-mudahan langgeng. Amin. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Ayo. Ayo. Bu Haji, dek kemana? Pasti mana Bella? Jalan pagi Saya punya dong. gaya olahraga. Eh, Nyaho teh aya gosip. gosip naon? Si ieu mereka kawin deui sia. Jeung saha Bu Haji? Jeung tukang beca. Geula. Urang mana? Wau teh tukang beca. Saha sih ngaranna kedeung heula? Saha sih? Si Amat teh atuh. Nya eta mah Amang Uing atuh. Nek kawin jeung si Iem. Amit daek wae. Uing mah teu setuju dah Bu Haji. Ya karunya keuneh. Embung ake Amang Uing nu aya bebeakan deui ngaeta si Ambe aya Iem. nu ngusahakeun. Nya ngeunaon? Yo, Amang Uing mah sawahna ge lega, kebon cabe, kacang, da kawin jeung si Iem. Embung awing teh panuju geus Nek bebeja ka mana si Bella mah. Aing teh panuju maknya si Iem jadi bibi aing kawin jeung Amang aing. Jabani Amang aing mah kitu-kitu ge loba duitna tukang beca ge. Embung dijakeun ku aing ka indungna tong daek jeung jelema eta mah. Cing duk heula urang ngaguran Mak. Mak. Naon sih? Ya, ka dieu geura marek ngomong, omongan penting. Ngomong naon eta saha? Ieu calon minantu emak. Mus calon minantu di wae sia. Sugan ngandeluk we mawaan minantu. Kakar ke ayeuna mah teh. Ya sugan yang iman teu gagal. Emang arek jadi jeung si Iem maneh emang boga naon? Hah? Boga naon? Ya, boga
gawe pokoknya mah. Nu bener sih maneh nama emak pengusaha naon? Pejabat, pengangguran loba acara. Geus meunangkeun nu kitu di wae sia. Ilok bener sia. Ya bener tuh mah yang boga minantu teh nu beunghar wae. Nya lain sieun aing mah sieun kos nu geus ah. Ya moal atuh mak doakeun we. Aing mah syukur banget sia kawin deui teh aing nu ngusahakeun moal pusing we ka aingna. Ya heuh mantap ge. Eta sia sepeda di bawah anjing sepeda butut. Mending ngahinakeun. Mah sepeda kos kitu. Minuman banget tuh orang teh nya. Yo, aya gosip. Kok gosip wae? Cek Bu Haji. Ngomong gosip Teh cenah si Iem nek kawin si Ahmad dek ngawin si Iem nek bener si Iem. Pogo Bu Haji ngomong. Uing mampu boga bibi si Iem hayang bea ka sagala-gala si Ahmad kawin si Iem. Nangis teh satuju. Embung kita satu Enggak siap pokoknya kalau si Ahmad hayang kawin ulah. Mah, kurang mah. Embung aku sudah balik kan. Nya. Dalam gosip wae. Nguna wae ngagosip. Menita sopa dia teh kalancong teh nya begitu. Nya geus ayeuna kumaha ieu? Nenek setuju. Eta mah mangabelengep wae geuningan lain mah ngomong. Ya bingung tidak mah sewot wae. Anak aing kawin ka si Iem mah teu bebeakan, si Iem mah gede hutang. Kebluk si Iem mah. Yang geus mah urang ayeuna dek serius, urang dek bebe jaheula kakolot urang nya. Ari indung sia sa si arana? BNG lah. Bien gelang. Nya. Mun si mah Bien gelang teh kan nu kamari teh anu bedogong jelema bedogong. Sing ngadegeun kumaha bedas teuing. Sia serius ari Seriuskeun bae nu penting mah ngadegeun ini dong. Yo, kolot sia geus nya uncan. Acan. Bebe jahela. Nya. Ya. Nya. Balik ayeuna. Entos. Jadi wile nya. Heeh. Bebe janu benar. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Mak, Naon? urang rek kawin nya. Yang saha? Ing si Iem. Mama teh satuju si Iem mah. Teh satuju pokona mama. Yang geus pokona mah urang dek setuju jeung teu satuju ge urang mah dek kawin jeung si Iem nya. Sabodoh lah. Heeh, gitu. Teu satuju aya boga minatu jeung si Iem. Tutupan besing kayak hujan lumayan ieu saker kawin si Iem. Mak, Non, urang rek bebeja ka babaturan urang rek kawin 6 Iem ieu sulurna mah geus aya ieu. Heeh, tapi moal ngadodol meureun. Moal segala ngadodol sia geus kolot meuli we di pasar loba. Oh, mun ngadodol teh sok dibawaan ku tatangga nya, Mak. Heeh, Oh, mendingan meuli we di pasar. Heeh. Heeh. Yang satu mah nya. Heeh. Ieu besing hujan ieu. Bela, Naon? jadi kawin. Jangan mang aing. Heeh. Nyanggus atuh samawa we Iem aing sabari teu setuju oge Kok nyai nama ridho teh ridho, geus kudu ridho. Nyawa ka kadewe aing ngapekeun amang aing tah. Amang aing kan lega sawahna, kebona lega da sia mah awewe tukang nipuan. Siapa kadinya wae Cenah ka mana ayeuna? Arek ngabejaan Bu Haji heula. Anggus atuh, ke aing bejaannya jam barang ayeuna kawinna. Nya engke lah kawinna mah minggu hareup. Nyanggus. Hayu Bu Haji, Naon Iem? dia rek ngabejaan urang rek kawin. Kira Ke minggu hareup. ya dia jeung si Ahmad teh. Ya jadilah. Ayo siap. Kita geus nyeunang beton. Enggeus mah udah tapi ngadodol mah moal Loba nu mawaan ke teh tetangga deui. Ya kan bae Iem ngaranna ge hajat dihajatkeun. Urang arek mah oda ya ngomongan si Iem boga minantu si Iem terus teu sudi. Ngomong-ngomong, iya tuh Im.
minta modal minjem. Bujang-bujang. Tapi amplop jeung ondangan ke saya yang. Aja Ada bajunya. modal teu bisa. Kita gila luar sabare. Atuh Bu Haji kajar tuh beas-beas ketan atuh naon we. Heeh, kan dibawakan ke Maoda. Heuh nya. Nya geus nya Bu Haji uing ngarek kabejan nu lain. Heeh, ayo ya. Doana we Bu Haji mah sing Oh, sama. nya datang nya Bu Haji nya. Ya, ayo siap. Ayo. Ayo. Teis, Non ya, ke datangnya orang rek kawin. iraha mana kau yang sama? Saminggu deui. Seminggu dulu, mana setujuan? Tujuan lah. Eta gawe na kumahang ke kos nunggus deui. Wah, nama tenang we. Ah, Kata bener ti wae, rangda deui. Teis kasih mana? Pasti warung. Aja geus nya ke datangnya. Insyaallah. Ulang teu mau amplop nu gede. Mak, Non, mana siam? cieu maladog. Urang teh sendiri kebiasaan aja emak lah. Oh, eta kedeung heula. Itu mah geus meuli kue itu. Sabodong geus jobar we ah. Itu suluh pabalatak itu. Geus sabodong geus jobar. Kunaon sih? Geus teu sudi. Kunaon? Geus teu sudi ah. Siam lagi tukang hutang malulu. Nya emang Bisa kunaon sih? ngabalansakeun urang atuh. Oh, itu mah geus meuli sagala rupa. Terserah sabodong, semak lah. Geus. Oh, eta ceeen. Ngabatalkeun sangeunahna wae. Aing mending geus meuli sagala rupa. Itu suluh meuni kuat geus gararing. Maha eta bebejana ka sieum nya. Geus ah, mama ngeraskeun jelema teu gablek, mantah kitu oge meureunnan. Sieun diporotan meureun. Mama mertua. Mama mertua banget sih ya. Oh, emang kunaon sih? Geus teu sudi boga pinatu siam. Oh, emang kunaon? Geus teu sudi. Ambung apa kono orang jadi kawin ah. Tuh. Aya naon ieu gandeng wae. Geus teu Jadi sudi. kawin cenah geus kodang kaluar jelema. Nya ajakan terjadi. Sararuana dilanjut teh ka urang hidang batu-batu rek kawin macam teh. Sia teh hidang mangana sia mah jelema na hutang wae. Ayo dilaporkeun ka desa. Langsung sia ka ditu. Mak, eta kawin teh terjadi. Oh, tadi tuh, ceeen ka dieu. Oh, terus kumaha sih urang geus ngondang ka unggal jelema, Mak? Ya kumaha sih? Itu kolotan jembungan sia teh. Wah, pokona mah urang kudu jadi ah ngerakeun ah. Oh, teh hidang itu cekolotna ge ulahan. Embung ah, pokona mah urang kudu jadi ah. Teh hidang. Bunga mah kudu jadi. Gusti, iya, sia teh. Kudu jadi. Teh hidang men, balang-balangkeun wae. Mau ngerakeun ku Bapak. Pos nu gelo teh hidang nyari embung kumaha sih teh hidang ye. Geus neangan deui nu lain. Teh hidang. Mau makan jadi mah. Istighfar ya, istighfar. Kudu ikhlas ya teh kudu ikhlas. Ari indung nambungan kumaha sih teh hidang. Geus lepaskeun we. Tibang lalaki goreng patut oge teh hidang. Iya istighfar. Istighfar sia kudu dicamahan ku aing yo. Yo. Mama bawa. Aing mah atau malah ge sia kawin deui aya nu pempe pendek. Ngusahakeun gob. Ulin.